Ah, akara ieu ek ngasaan kadaharan jalma beunghar. Ah, ngeunah geuning rasana euy. Gusti, ieu tai cak-cak teu di mana meuni asana. Hawa deng ni panas-panas teuing kakarak ge aya hujan, ngadonder panas deui. Duh, arek kumaha teu garing pepelakan. Aya kubag jari nu di imah juga kitu pengen minum susu siga wong sugih. Ari akang menit teu kaop be, nempo pamajikan senang saeutik. Ngomong-ngomong susuna ya keneh teh nya gara panggieunkeun akang sakalian atuh. Akang ge asa kabita euy. Ngonah bae biasana ge kopi. Kali-kali mah be nya atuh siga wong sugih minum susu. Nya cicing atuh di dieu nyerek nyieun. Kitu atuh hari kasalaki mah kali-kali be minum susu. Yuh, Tah, kitu gara kasalaki mah kudu bager. awas panas tiupan heula Kang. Kumaha nya carana? Kadar karing nginum oge meni ribet kieu ye. Aduh anjir poho. Geus kabaca nya ku akang ge moal mungkin nyai meni sabager eta. Aing mah Nyi kopi geura nyi. nya Kang dagoan. Poho kopi nage erep. Kang nyai rek ka warung meuli kopi tungguan cai kenhar cai. Iya ngomong naon. Harap lah. Kang, dieu. Kang, dieu. Naon deh kalau si nanyain kopi kalau mana riwo. Tuh geura tempo. Cina nungguan cai kala nepi ka bolong kieu. Nyong asih kalau teu papatah. Tuh papatah ciuli hayu be dicocokan. Duh,